أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Allahu alam bimuradih. Wadzar lan ninggal sirah Muhammad utruk tegesa ninggal sirah Muhammad alladzina takhadhu ingong akeh kang panana deakeun ya alladzina kabedinahum ing agamane alladzi kulipu kang den perdia alladzina kabehu ing ladzila iban ing memengan walahuan lan anggur-angguran bistihzaihim kalawan ngaguguyon kenale alladzina bihi kalawan di wa gharat lan nipuhum ing alladzina opal hayatu dunya kauripan dunya fala tata'aradhum maka aja mingusira maka aja tata'arad mentakan sira lahum gadu alladzina wa hadza lan utawi kilaiki ayat wa dzaril ladzina takhadhu iku qoblal amri bil qitali tetep ing dalam sadurunge perintah kalawan perang. Wa dzakir lan ngelingan sirah Muhammad istigasa mituturan sirah Muhammad bihim kalbihi kalawan Al-Quran bil Qur'ani tegese kalawan Al-Quran Allah saing manusia li Allah tubsala nafsu derepan yanta orana den pasrahkeun apa nafsun awak-awakan tus selamat tegese den pasrahkeun ya nafsun ilal hilaki maring neraka rusak. Bimaka sabat kalawan barang kang usaya nafsun amilat tegese ngamal ya nafsun laisa lah kang orana naikut tetep kada nafsu min dunillahi saking salian Allah geri tegese salian Allah waliun sapa kang upaya yasirun tegese kang nulungi wala syafiun lan orana sapa kang nulungi biamna kang nyegaya syafian la saking nafsun azab ing siksa. Wa inda dilan lamun nebusi rakul adlin kalawan saban-saban tebusan tapi tegese nebus wa inda dil gitulan lamun nebus ya nafsun kula adin kalawan saban-saban tebusan tapi tegese nebus ya nafsin kula fidain tege kalawan saban-saban tebusan la yukhad maka wakal ora den terima minha pemilam minha saking nafsun apa matub dabihi barang kang den gawe tebus ya dawab matab di apa barang kang nebus ya nafsin bi kalawan ma ulaika utai mangkono al-muttakhiduna iku alladzina wong akeh kang den pasrahkeun ya alladzina kabebi maka sabu kalawan barang kang ngausaya alladzina kabeh lahum ikut tetep gadwe alladzina syarabun utai umbean min hamimin saking banyu kang panas ma'in balagon nihayatul hararah tegese banyu kang tumeka ya ma'in kalawan ketobing panas wa adzabun alim lan siksa kang lara mulimun tegese mulimun tegese kang ngalarakeun bimakanu kalawan barang kang ana ya alladzina kabeh yakfuruna iku pada kalupur ya alladzina kabeh bikuprihim kalawan kufure alladzina bikuprihim kalawan sebab kufure alladzina
nuluikeun ayat kamari maksudna Kangjeng memeh diinstruksikan perang nah aya instruksi ti Gusti Allah dalam rangka dakwahna cek Gusti Allah Muhammad lah eta jelema nu diajakan ku aranjeun hajunya nang ngalelewe kana ajakan anjeun yane kana agama ngalelewe ngaheureuy-heureuy nyana teh ngahina-hina nyana eta teh balieuran bae tinggalkeun heula untuk sementara hiji kadua jelema anu katipu ku kahirupan dunia sehingga nyana teu beunta mata hatena tenele karena agama nu lurus eta ge balieuran heulanan geus rada tiis sugan asup wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Tugas anjeun mah mat cek Gusti Allah ngararapih jeung ngabeberes makhluk supaya nyahoeun ka pangeran nu asli nu ngadalem langit bumi katut eusina jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan mat cek Gusti Allah balieuran heula tinggalkeun ke datangan deui ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahoeun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener. Lain haju ditinggalkeun geus lah aing mah moal hayang deui ka sia jadi siapa diri. Naon kitu ngaranna diajakan ge kitu-kitu kene bae. Geus aing badak indit teu meunang kitu ka nabi mah. Teu meunang kos kitu kudu tenang. Arahan kumaha carana lamun urang ngampakan kayu bongkolna kayu Ambon uratna sing paringkel eta here hese jasa kudu ku ahlina lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can kumaha can kumaha ya tapi lamun ku ahlina mah dideuleug gunyan oh ka dieu uratna trek lalaunan ke ka dieu deui trek lalaunan ke ka dieu trek lalaunan ternyata sekaligus lah kurang nu neuleukeun ge ngeunaheun nu neuleukeun ngeunaheun asa deuk bisa begitu urang ngampak tuh kelek sengkleh ku ahli da babari ieu mah hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditantungkeun kunya di beji moal nyahoeun ka beji ku mah lain kampung beji mah beji kunyana trek langsung dikampak engke belah sorangan ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae se bae ngabagal teh ngabagal tapi lamun nyaho uratna mah tek ngeunah awewe ge awewe eta sarua jeung bongkol Ambon hese teh awewe teh beuki berat mah leuwih berat awewe mah wah bagal bae se jasa tah ieu teh kudu dibeji kampak geus teu bisa geus teu kampak eta nu mata kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus 5 tapi tetep bae teu bisa dilanjutkeun deui naon eta lantaran ieu ngabagal wese lain hese deh wese jasa pan aya awewe mah hayang na kieu babari sebenarnya awewe mah hayangna ka deuk ka kotanya mana tuh duitna sabaraha butuhna aya bener mangsa 2 juta mah 3 juta wow abang sayang kos kitu eta awe mah aya kos kitu geus di momoy balik ya nanti kota aya balanjana aya kira ada ka kota deui bisa di ka kota deui disadiakeun dia tah 5 juta bah atuh jana ge geus kikiran bae eta awe eta kos kitu lamun dikurangan deh kurang sabaraha butuhna 2 juta jae ge 500 asana saminggu moal nyambel kapangi mah kapangi
sakumaha jeung musuh. Lah eta beji tak kos gitu beji. Eta kos gitu beji, masyaallah. Hese. Hartina kudu nyaho urang. Orang lamun keur boga mere ngan tetep dinasehatan ye duit macekel bae lah itu butuh mah ulah boleh dipake cek urang teh cukup tah nasehat. Jadi ketika nyana minta deui urang teu boga iya atuh aya boga mah insyaallah ye ge keur usaha ieu macekel bae sakitu can aya ke 2 poe 3 poe deui masalah boga eta ngaranna nyaho urat. Nah uratnya lagi atuh geus pahamun nyana ge. Lamun jauh duit cek urang teh 500 tah ai neuk los bawa henteu geus bodoh lah atuh ujianna di beji ge eta jadi eta urat da masyaallah kudu leuleuh jeung awe sakumaha nampak endog beubereum goyang-goyangan peupeus acak-acakan iya eta masyaallah. Nah dakwah ge kos kitu. Bayangkan coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurnya 900 tahun nyana dakwah datang ke 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul. 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ke umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50. Coba cak Kangjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun. Ditinggal mata Kangjeng Nabi Yunus dakwah takarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah. Bentuk siksaanana diasupkeun ka jero laut. Dan tarajana ninggalkeun kaum cak Gusti Allah kulawan haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah. Daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh Yunus. Urusan aing cak Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae. Tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh, dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi. Urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae. Urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim datang ka Kangjeng Nabi Isa, datang ka Kangjeng Nabi urang, wabeh dakwah teh kudu ngalepaskeun dunia. Lain haju nyeun proposal. Dah, teu ieu mah geus, ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal, ieu mah dibarengan ku syaitonir rajim. Eueuh ti baheula deuleu Quran, ngisahkeun berbagai nabi. Nu acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia gas moal luhur agama moal luhur tiga can moal bae eueuh ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia eueuh lepaskeun tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kae di hareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh keneh kenu bakal di hareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ayub mah jauh keneh asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula rame jasa mangkana ya Allah Kangjeng ieu sakedeung deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna begitu dakwah terus nyana ngajakan nyana ibadah nyana ngadua digoda ku setan terus bae nyana mah salat lah cek setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge sakitu husuna ge nya mah hayang dunia tama kos kitu ya Ayub mah jujung kelan salat dakwah ka unggal lembur tama neuk kumpul-kumpul dunia dibuktikan ku Gusti Allah dunianya na dibelem kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga naon Kangjeng Nabi Ayub geus eueuh sasiki-siki acan dakwah lah cak setan tamah dakwahna ge tamah hayang supaya anakna jeung keluargana rapi bareres tamah sararehat tamah tetep bae nya mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah bueak kabeh di hareupeun nya kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya 4 dakwah terus Kanjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung eueuh anu nuturkeun masyarakat lah
cak setan tamanya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere penyakit ku Gusti Allah ateu borok abeh sakujur awak bam harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kanjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kanjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah dibawa ka sisi Gunung Kaguha di amparan kudang daunan cak Kanjeng Nabi Ayub ulah di amparan kudang daunan masih kena dunia sama kos kitu mah ulah Nabi Ayub kesik nu aya bae kesik nu aya beres kieu Siti Rohmahna bolak-balik kadinya bolak-balik geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kanjeng Nabi Ayub Kak Boh, harta geus dibeakeun ku Gusti Allah, anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang. Awak geus euleuh, tulang geus kadeuleut. Atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak. Kumaha eta Kanjeng Nabi Ayub? Indit sia rahmat. Ini tulah di Ayub masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh lain dek dakwah kos kitu mah edek ulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masyaallah saha nu kuat coba kos kitu saha nu kuat tah eta kos kitu Kanjeng Nabi Ayub teh aing mah hiji bae Allah jangan teu jaritakeun coba siapkeun proposal Gusti Allah hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajen goku mah ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah Kanjeng Nabi hiji mangsa Kanjeng Nabi keluar ternyata si Abu Bakar aya di luar geus papanasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe mah kula mah geus 2 poe kula geus sapoe cenah sampai sapenting teu dahar kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teh dahar terus cek Kanjeng Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sampai sapenting ente Abu Bakar geus 2 poe 2 penting kula geus 3 poe 3 poe Masyaallah dongeng teh dongeng kos kitu ayo urang siap bae dakwah perang panghareupna pedang pangsekeutna wah gimbir atuh hujanana musuh kuari mah kiai teh dongengna lain kos kitu lain ente ngajukeun nya geus turun jang kitu kan bud kan geus turun jang oh turun geus sauti anu motong sial dasar tapi kuari keur nyieun deui kamari naon kamari mah fotona foto pondok kuari majelis eta keneh kan oh lah geus we hiji-hiji ke musola batur los dongeng teh kos kari nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa di Belaraja loba di Cisoka loba di Sepatan luang dua brang geus pokona moah di Cikupa loba nu eueuh teh di Pasar Kemis henteu eta mah di Pasar Kemis beneran teu tinggalin dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air beres teh mah dakwah kos kitu mah moal pikeun silih omongkeun kiai nu karitu suuzonna gede jasa kiai partai kiai anu selalu memohon ka pemerintah suuzon gede jasa coba ge deuleukeun cak lain cak kula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya eta teh bakal suuzon gede jasa ka kiai-kiai anu kos kitu teh ekstrim nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis nyana teh hate leutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngomongkeun kiai anu apik bakal lain cak kula mah nyampaikeun doang teu percaya deuleu Ihya buku hese cenah macana mebes ya sok ngomong-ngomong
atuh bacaan iya na sapotong-sapotong nu ngeunah-ngeunahna doang tah ya tapi tak kos karita ieu Muhammad cek Gusti Allah balieran tinggalkeun deuleu ke situasina jeung kondisina nah ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk wali teh ngangon kiai teh ngangon tah ieu ngangon bebek besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu besi aya anu endek ka belah dieu ka keca bebek teh digiring-giring pangitik lagi kudu dua bebekna lempeng nyana ngaboros bareres aduh tinggal bebek bayi lah goy aing di hus-hus aing sia mapal cak bebek guys aing dek mapal bae mapal berjamaah bareres Masya Allah kiai dek mapal atuh dek kumaha dek kumaha ngaping makhlukna pan ieu teh makhluk jang ulah sok ngeridit bukunya nana kredit dek kumaha coba ieu sing hade nya ulah sok kegemes teuing ye karena duit-duit teh ulah nyanana nyeun proposal ndek ngaping kumaha ka makhluk jabobolokot nyanana mal bisa tong pangitik tinggal pangitik engkena diomek ku bebek mana pangitik mana ayo aing pangitik ya mal beres lantaran nyanana bobolokot tuh tama sarua jeung ditahan tahajud nyanana kerek bae diintip ku jelema sia ditahan tahajud bae diintip bae ke hudang bae heh sia kaing sia nita tahajud gitu siapa kerek bae jatuh yang menitah-nitah atuh bener mah bener ngan mal beres kajen gua coba kos kolot nggak ulah-ulah nonton TV ya siap nonton TV bae ka anakna pugunya nana keur nonton TV kieu nonton TV bawa enak sakana kena aing teh nyana ieu nu puyeng je abah tak kula ieu sia kunaon dia pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon aing mah kolot wal beres jakeur ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik pas sono-sono parapih-rapih silih doakeun lain silih dedeskeun lain silih omongkeun baheula mah sebab naon dibeungkeut ku agama Islam ngaranna di jero Islam dibeungkeut ku tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah silakeun dek di mana bae di pemerintah tah di organisasi tah di partai tah di tani tah di dagang teh hiji tujuanna dibeungkeut ku agama dibeungkeut ku tujuan Allah moal aya naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae moal beres agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain sieu mah tujuanna hayang kedudukan sieu mah tujuanna hayang dunia agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese mantap hese eta nah Muhammad wa zakir bihi elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka anta kaya kiai ngadakwahan manusia teh ainyanana pi neraka nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau tuh teh jelas cak masyarakat cau teh jelas
tah mantap ngelempengkeun ka Gusti Allah dilempengkeun ku parentah-parentah jeung larangan anak di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit moal tegas agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan tuh tapi lamun lempengnya na pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji laranganana ulah kredit ulah proposal ulah kos karitu bangsa haram nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunah cara para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mantap kudu zahiron wa batinan tah Muhammad elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cak Gusti Allah kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat ieu bakal terjerumus luruskeun pituturan supaya ulah kitu dibada ke geus teu nurut engke ka neraka wali sapi lu bakal ngarope jeung bakal nulungan engke kaduhung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa inta dil kulla adli andai kata awakan saha bae nu geus ngagejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yukhad minha mal diterima tebusanana ditebusnya laku dunia katut eusina moal bisa ketebus eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima moal aya ieu nu nebus deuk saha pabrik eueun ono moal diterima tebusanana dina hati aing teu narima kana tebusan titik neraka bae ulah datang kasih gejebur ka neraka luruskeun Muhammad zakir bih tok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim nah ulaika alladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah mangeranan ka aing endahan ka batu ka patung titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat mabok digedekeun zina korupsi maling jeung sajabana dengan kata somprana cek ahli tasawuf nuhankeun harta nuhankeun jabatan nuhankeun makhluk eta teh bahasa ahli tasawuf di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf aya jelema resep jasa kana harta datang ka teh salat-salat acan dibahasakeunna mangeranan harta aya jelema resep jasa kana jabatan wani meuli sababaraha miliar oge nu penting aing diuk dukung ku sia berarti nya mangeranana kana jabatan tah lamun aya jelema resep jasa ka makhluk ka jelema dibelaan ka jeung kumaha ge ngaranna nya teh mencintai makhluk mangeranan ka makhluk aya karesep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf geus guari dibahasakeun menuhankan dunia menuhankan tahta menuhankan jabatan menuhankan makhluk tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad teu nurut ka parentah aing ulaika alladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta lanu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannya na di neraka ke bakal kumaha lahum syarabum min hamim panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang nginum padahal manyana ge keur gugujubaran ku kucuprakan kekerbekan dina cai caina kumaha eta teh tiis tanya teh atawa panas sakumaha lahum syarabum min hamim bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna sebab eta panasna teh kadeuleuh sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak sakurang
kayak bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolakeun di neraka inum ku sia ajur sainting. Kitulah para kafirin, kitulah para musyrikin, kitulah para munafikin bakal ngagejebur ka neraka. Nu narakana ngagolakna luar biasa, titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona mangis bae acak-acakan usus-usus di jero teh boro-boro nu panasna ngabuncal di neraka model kos kitu. Cacak-cacak panas nu aya di urang ge mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Nailah wa azabul alim, siksa anu pohara jasa. Kunaon eta? Bima kanu yakfurun. Kailah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia. Nah, kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka. Neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir. Neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik. Neraka teh jang jelema-jelema anu munafik. Neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah. Neraka teh eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan di dinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburanna ja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Kitanya jageus teh kapanggih Ki Bahlul asana ieu geus saminggu teu kapanggih jeung tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah, sia ngomong cak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae setik. Jangan naon? Ya, jangan ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantap embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantap Ki Bahlul ya. Wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya, musisi kikiayanan. Coba nu kumaha? Pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung muridak bulu disebut kiai teh sebab kiai teh kiai nu sok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal Mal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS yang mahal itu. Oh ya, maaf ya. Guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia tas di mana? Tas di neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu. Manji? Eueuh. Kumaha sia tas luar kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Ulah minta. Malaikat? Ulah. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Aya kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat. Eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang deuleu.
dibukakeun ku malaikat zamaniya teh prek tah silakan ieu neraka asup kana neraka ya pan cenah cak Muhammad cak Kangjeng Nabi neraka teh seuneu ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon kakidul eueuh seuneu kalkaler eueuh seuneu kawetan eueuh seuneu kakuleur bohong berarti eueuh seuneu pan cenah neraka teh seuneu kana eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api kemana ini apinya katanya neraka itu api kok gak ada kemana itu nerakanya oh Bahlul neraka itu tidak ada api cuman tempat api iya apinya di mana apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh nah dia bawa balak genep nanti ke sini itu bawa api sendiri dia oh begitu iya yang orang sonono orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan nah itu dia mati nggak tobat nah itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka dia bawa sendiri yang mabok nah itu nanti bawa api ke sini yang zina bawa api nanti dia ke sini yang korupsi bawa api dia ke sini tah eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dia dibawa ka ditu cek malaikat atuh aya neraka mah nu mantap pantes dina Al-Qur'an fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar singsiun maneh ka neraka nu panghurungna teh manusia ieulah manusia nu kadarituna pinuh ku dosa asupkeun ka neraka nu mantap sanajan ngarendeng da duaan nu ieu mah ngan mabok doang nu ieu mah nya mabokna zina nya maling ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna si mah pohara jasa atau si mah bawaana sakitu bae tuh kos kitu cak Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah entar ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka sahabat operasi ulama-ulama operasional terus ka neraka teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu bawa urang seuneuna geus mun hayang panas ke di neraka bawa saloba-lobana kitu bae hese-hese sanajan ngarendeng di ditu tah nu ieu mah teu boga spiseuneun nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah aman-aman bae tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh kitu tuan raja jowo sono horeng di neraka jahanam raja haran arasin kieu nu bener sia lul bener cenah kira-kira aing mau seun tuh ya asalna mah pinuh lho raja waduh sia Bahlul kos pisaan bae karase ku aing sing trek-trek awak aing ge engke bakalna kumaha teu kumaha tah mah terserah tuan raja kira-kira bakal hayang kabeuleuhna rada rosa teruskeun kira-kira hayang aman di dituna teh mah eureun jadi rajana eta mah terserah tuan raja ngan kula geus ngalalakon ka neraka kos kitu duh cek Bahlul cek tuan raja teh yang dikerin batunya jadi raja ya terserah tuan raja tambah kahiji eta geus bere encan masih kene kieu kene be Raja Harun Ar-Rasyid pikiran bae nyana tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat mah sana araraman dina neraka nyana guling gasahan tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak-balik ya. Teu bisa udang nyana salat kayak ngedeng deui nikmat meureun menjadi wali mah ke di akhirat teu mamawa seuneu cak kumaha nu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu bae nyana teh di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul joket tuan raja teh saha eta kula saha sia Abu Nawas keluar aja eta lawan tidak tebacul di dinya deuk melak cau manya melak cau di luhur cek jana teh geus pokona mah sugan jadi be cek cenah manya melak cau di luhur atuh jamal jadi ka jeung kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak cau mah ulah di luhur sungsunan aing manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tagen
Raja Hoa. Aduh karena kesehatan kedua kali Raja Harun sial teuing gitu. Bener oge tak Bu Nawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atau turun sih? Enggak, saya geus kaharti mah gua lagi deuk turun. Turun. Tadi tuh mampir heula teu. Aram kalau mah kudu ka istana mung mah tempat Ki Golkar tempat di jalan. Ini aku Nawas ka ieu. Tinggal raja bae. 2 penasehat, hiji Bahlul, 2 Abu Nawas. Ceknya jangan aredan kabeh tau. Panggil. Bahlul tidak ka dia Bahlul coba. Tudaekeun. Kunaon cenah tudaekeun anak? Wallahu alam cek anu diutus. Coba tidak ka dia Bahlul, tas Bahlul tidak ka dia jeung Abu Nawas. Aing hayang nanya nu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ye. Hiji bakal mamawaseun ya aing. Cak si Bahlul tah mah. Kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi ceker. Coba aing ngobrol nu sabenerna coba cak dia. Dikatakan itu. Kiai Bahlul, ulah kiai aing mah lain kiai, nu edan aing mah. Nu edan Bahlul tah itu sia. Kita kadi itu kutuan raja. Rek naon? Sada rek nanya. Lamun dek nanya lain aing nu tita kadi itu raja nu ka dieu. Maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong. Wih, nu edan jadi gatuh aing ngomong ku mah edan cieunan. Sampaikan tinu edan ka ditu. Datang ka Abu Nawas. Tuan Abu Nawas. Ulah make tuan. Kiai Abu lain kiai aing mah. Satu, nu gelo. Sarua jeung nu tadi. Itu edan ieu gelo. Ieu mah dengan hormat tuan raja titah ka ditu cenah. Aya naon? Cenah nya geus teu bisa hees rek nanya masalah. Bejakeun ka tuan raja, moal aya wali, moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana. Eta mah pinuh ku paharaman. Lamun endek datang ka dieu, eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung. Cih, sarua jeung tadi teh mah cenah. Bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana. Siapa tetap? Apa ku aing cenah dibui bae kitu? Coba, bui eta, Abu Nawas bui. Beres tah budak. Dibui Abu Nawas jasukeun dilayan ku raja. Abu Nawas, ulang. Ieu tah. Gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui. Jang ngeunahanan dibuyan cakna. Nikmat dain dibuyan makula teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa. Gua mah minta rada kebelan bae dibuyina cakna teh. Sial teh cak tuan raja. Sugan teh menyeri dibui horeng ngeunaheun. Ayeuna mah kieu bae nu mantak dibui ge lain sabui-buina. Aing mah nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali. Syarat jadi wali mah eueuh naon? Hiji ulah sok hees di luhur kasur. Nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja. Nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus. Nomor kaopat ulah sok hayang bogana naon. Sakitu doang syaratna naon. Naon berat. Kos kitu syarat jadi wali mah. Nu bener bae, nu bener simpulna kumaha? Oh, kakarak ngaluarkeun dalil. Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu. Begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas. Ulah sok rerejeungan jeung nafsu. Lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan. Lamun anjeun ieu digiring-giringna ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali. Sebab wali mah teu boga rasa diri mulya, teu boga rasa diri agung, teu boga rasa diri aya. Geus panghina-hinana, panglemah-lemahna, pangrudin-rudina di dunia, tak mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula nek guguru atuh ka anjeun. Atuh eueuh masalah dek guguru mah. Ngan kudu kaluar ti istana. Dek siap kula dek kaluar ti istana. Ulah siap-siap kudu bebeneran. Bener. Karak.
keluar istana dibikeun, kerajaan dibikeun, keluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji, calana hiji, serba hiji, teu meunang make kendaraan, lempang cumplang campling, guruna Abu Nawas. Kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas, sanggeusna dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya, satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran. Nu agung jeung nu mulya mah pangeran. Urang mah kudu ngahamba nu bener-benerna jadi hamba, ulah boga rasana naon. Kakarak didinya saeutik. Geus teu boga rasana naon, kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakarak. Ku jelema kuari mah di kota teh diome teh nyahoeun eta raja, huluna di kitu-kitu. Geusina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak didinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid. Baheula aing di raja-raja di dunia, di akhirat mah bakalna disiksa. Kuari aing dihina-hina di dunia, di akhirat aing bakal jadi raja. Tuh karaknya nak bebeja deui ka Abu Nawas. Geus nyahoeun Abu Nawas ge. Makom demi makom geus dilaksanakeun. Cak Abu Nawas, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, kuari kudu jadi raja deui. Ina naonan raja deui, pimpin umat. Lamun umat tadi pimpin ieu bahaya. Anjeun mah boga wewenang, anjeun mah boga wilayah, anjeun mah keturunanana keturunan ti dituna keturunan ti sahabat. Nah, pimpin, dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tidak jadi raja deui, dipaksa kudu raja-raja. Jadi raja deui, jadi Harun Ar-Rasyid ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempeng-lempeng umat, ngarapih-rapih umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum wae para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiranna naon aing mimpin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah. Tamun geus kos kitu Allah jadi raja. Mun masih kena jadi raja, mbot edo karena dunia boro-boro jadi raja nasional, jadi lurah moal berat, moal becus, moal bener SPPT aya 2. Geus kumaha atuh ka dituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun kumaha. Boro-boro jadi lurah, jadi arat ge moal beres. Moal beres. Masyaallah, tah kos kitu. Dididik, jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh ya. Atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru, hayang maca Quran ge kudu boga guru, hayang bisa maca ieu bae ge. Ini Budi ini. Eta kudu boga guru. Masya Allah. Tapi aya murid galeuwihan ti guru, kadang-kadang aya. Hasan Basri boga murid ngaranna Al-Habib Ajam. Dididik ku nyana cumplang campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu. Beres kawalianana geus kanyahoan, kuari muka pondok pesantren biasa. Geus di mana-mana jadi kiai, dakwahna lurus. Geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia, hiji bae ngalempeng-lempeng, ngajak manusia. Eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad. Hasan Basri ti Baghdad Basrah. Gunung sekitar ieu laluhur tapi hati kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama. Alhamdulillah. Didele ku mata zahir, didele ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih.
geus bener-bener lillah segala rupa namagahan ngajina lillah berjamaah lillah kadatangan tamu terus beliau diperhatikeun ku Ki Hasan Basori bagus datang ke pangkat kawalian anu optimal sempurna datanglah ka waktu dahar sore itu dahar roti aya segala aya macam-macam aya pas dek dahar aya tukang menta-menta assalamualaikum waalaikum dilele wah Habib murid hampura guru kuna kek dicokotan tah naon-naon nu aya roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta aya lauk daging ayam segala rupa dibikeun aya sanguh dibikeun sedangkan Ki Hasan Basori teh duaan deui mawa batur jadi 3 di dinya pas rotina 3 dibikeun kabeh cara ricing di hareupeun meja kosong cak babaturan teh cenah wali ieu murid mama gitu munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang bener ge aya baraman atuh lah dibikeun kabeh oh ya mama nilai sangki ya mah tinggal ngelapan bae jadi Hasan Basori nama cicing bae cek babaturan nu saurang cek saurang deui kiai ieu tadi urang geus gahayal dahar ti isuk geus dahar pas dek dahar kudu dibikeunan kabeh tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya pancena cak kiai tadi di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali kula mah atuh percaya bae mun nya ge nya wali minimal dipotong-potongkeun urang sapotongnya sapotong ieu mah beak kabeh ya wali kos kieu cek dia teh itu dihormat urang nu geus puguh dihormatna jadi henteu dihormat Hasan Basori kieu aing ge can kaarti cek Hasan Basori teh wali gede aing ge can kaarti cek tapi ku aing lileunya teh wali geus pokona teu misleuk bae teh murid aing teh geus diangkat jadi wali cek tapi emang ge ieu kos kieu nyaho cek sama teh kaarti keur gumreng bae ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya 3 dibere kabeh atuh seuseurean wah hehe bose tuh cak baturna anu disuguhan urang nu daharnya na mah ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh nu dua mah ngomong mah tapi Ki Hasan Basori mah ngan saukur kieu da ngingin ka harti tetep ingin can ka harti jol beta Ki Habib teh datang di hare emang teu dalahar cak cenah-cenah ke dahar naon kayu di dahar ngan ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum waalaikumsalam cek Ki Habib teh waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna ta ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna cek Hasan Basori tuh eta meureun ieu dibuka ku Ki Habib dadak sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyesa roti hiji deui dibikeun tadina 4 nu 3 dibikeun nu hiji henteu sebabnya ana pan 3 pribumi saurang nu dibikeun nu 3 nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku 3 kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan kan gitu begitu datang eta teh tabu diumbrakeun di meja cek misa urang dek tadi mah bikin kabeh eta rotinya ieu loba jasa pan moal ka dahar eta tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus
tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina tahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan beureun geus kaambeu wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta mantak kieu gasan basori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna be ieu mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambeu ku anjeun teh ieu rahasiana naon sakali ditanya dua kali teu daek ngajawab demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia jadi kula mah sama sakali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan ai mama mah memang geus cinta teu cinta kana dunia ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga aya mama mah kos kitu saeutik kula mah geus teu saeutik ketika acan geus eueuh we pokona mah dinolkeun urusan dahar mah eueuh sabakatul hibal-hibal acan ti dijana jadi kuari kula ngaluhuran mama jadi dunia ngahalangan karena pangkat urang satungtung urang ngejar dunia satungtung urang cinta dunia kajenting elmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom di hiji hal diangkat jadi wali moal jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia satungtung resep kana dunia nah ieu moal diangkat jadi wali ikir ka belah dieuna makin cinta karena dunia makin jauh jeung Gusti Allah cinta jasa karena dunia jauh jasa jeung Gusti Allah datang ke resep jasa teh nyaho nu halal nu haram ya ieu bagus jauh lah deui datang kaku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut geusina nu ngahirupan nyana anu nyaetkeun nyana endahan teu disembah nyembah ka patung nyembah ka batu naudzubillah min zalik ilah lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun ku sebab kufur di alam dunia nah siksa itu jadi maka urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin urang mah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayuh urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana nu sok daek ngaji mah rada deres tapi nu jauh ti pengajian usum natalan milu ku ari natalan usum tahun baruan milu tahun baruan lamun ngan sakadar lu natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang moal macet jalan nu ngamacetkeun jalan anak-anak Ki Haji termasuk Ki Haji teh ada milu tahun baruan milu kitu natalan Masya Allah padahal mun urang nyaritakeun natalan eta teh ngan sakadar itu penyelewengan tabang deuk ngagejeburkeun urang ti ditu da Natal di mana tama ayana di zaman Paus tama perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah jeung teu aya tama ti ditu natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeuh mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu jeung natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa pasti tahlilan pasti macam-macam Taurat atau Injil nu asli kan geus Injil nu asli nu kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge urang kuari katipu nyana natalan milu rame nyana tahun baruan urang milu macet Jakarta macet Puncak macet Cianjur macet Sukabumi macet ieu pan lamun Kristen doang mah moal macet berarti budayanya ieu geus merambah ka urang naudzubillah min zalik wa min zalik nah iyalah kudu dipikirkeun ku urang nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula yeuh anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe nu leungit anakna nu saminggu anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang sekitar Balaraja sekitar Cigaraksa Cikupa Pasar Kemis Kemeta kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus leungit pamajikanana beneran lain lalagaan ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan geus dibokingnya nembereun ku Korea ku bule
Ya Allah, aku lagi milu prihatin. Ditanya kula salakina anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2, anu boga anak 3, anu geus boga anak, anu geus lila cenah berumah tangga nangan teu boga-boga anak. Lah leungit coba ieu. Kayak gira-gira beres tahun baru uncul deui. Periksa coba papalangkakan anak gua. Coba ngagedean tang teu coba ieu. Masya Allah. Baheula mah urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota ku ari maka urang. Ieu kakara kos kikieu kok tahun berikutna sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa badu sarun beki goreng beki cilaka. Urang mah ku ari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam kahareupna zaman anak jeung incu urang masya Allah geus hararese lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki. Eueuh aki geus hese teu bisa nonton TV. Kabelah dieuna geus make eta naon gara colokan kuari mah TV dibawa geus make 3G geus make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui. Wah geus sagala rupa canggih kuari mah geus kadugalan kagorengan dibawa terus setiap saat ka kamar mandi di jalan di mobil dan lain sebagainya. Mopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isu pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke deui kumaha. Kiai geus balalang kurut kabeh kos kitu kabeh. Ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah. Jasa sarua kiai jeung lain kiai, batur ngeridit nyana leuwih hebat ngeriditna, batur nyen proposalna hiji nyana mah 5. Berarti cinta duniana luar biasa nu deuk ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk pageto pembangunan di dieu perumahan luar biasa. Nu geus bae ku urang, deuleu Sumarekon, deuleu BSD, deuleu perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama. Api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeunna mah. Nggak kumaha sekeliling urang ya perumahan lain ulah mun urang ningali motivasinya sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang, teu bisa dipercaya di bidang agama. Nah, deuk mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, MUI geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram. MUI make label halal kene. Geus sabaraha coba. Tapi kok teu dilaksanakeun. Di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan nu koskara itu ieu teh aya campuran-campuran barang haram. Ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun haram padahal make barang-barang anu haram ieu teh geus lain lalagaan di urang. Endeu kumaha geubah kahareupna ieu. Ieu geus carita teori iwati urang mun tayang ka Gusti Allah. Gusti, mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti. Dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya rabbal alamin. Gusti mah maha kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah Kangjeng Nabi istimewa, zaman sahabat sangat istimewa, zaman tabi'in istimewa, setelah tabi'in geus mulai rapuh. Ya, 500 tahun Hijriah bangkit deui zaman Raden Patah. Tidinya teu kebel kurang ti saabad. Ti harita can pernah bangkit deui datang ka kuari. 1400 can bangkit deui. Kakarak endeu kamari lamun nyaho sejarah kamari tinggal salengkaheun deui. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkaheun deui. Runtuh Kristen jeung Yahudi. Tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden, kuari bangkit deui. Encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi dari ditu teh dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti, teu meunang lantaran urang bertekuk lutut
Amerika. Nah kuari geus encan kuari keur bujurna rarame-na kuari teh urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel, teu paham Syria, teu paham Mesir, teu paham. Nu paham teh ngan saukur kikituan mah horeng di jerona mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mentak geus urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae nyuhunkeun dipun tayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Iwal ti kitu. Lamun di jerona lain kenakalan agama maknya orok di berondong drat naon salahna. Maknya ibu-ibu di berondong drat naon salahna. Naon kasalahanana? Di Irak maknya atuh perang kos kitu ded masyarakat kabeh. Ieu agama lantaran boga sejarah. Moal kaluar ti 10 negara sejarah. Sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10. 10 begitu diamati teh. 1 Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad, Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor kagenepna Yordan, nomor ketujuh Yaman, nomor ke-8 kitu Palestina, ke-9 Israel, terakhir ieu Mekah jeung Madinah, 10 negara. Tiangan coba ge ditafsir-tafsir hanya 10 negara. Urang carita Kangjeng Nabi Adam di ditu. Carita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu. Carita Kangjeng Nabi Nuh di ditu. Carita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, kacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng, aya lain nu kamari. Cangkareng. Aya mah isin ngadengeun nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah, Masya Allah. Aya berak ngaranna teh ya. Ya Allah, teu pantes jasa. Tugimin. Ingat ka MZ pisan da MZ. Urang ka Kangjeng Nabi Muhammad mangeunahkeun jasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat cek. MZ ya mengenang MZ. Coba nu eta. Ya Habibi ya Tugimin. Aya beta MZ. Sakitu nama Masya Allah. Nah, mal kaluar ti dinya teh sejarah. Urang mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh, Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub, Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus, Nenawi, sarua Baghdad. Kuburan-kuburanna masih araya kene, aya kene. Nu mantak kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki, ka ditu ka Yordan. Encan kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah, moal kaluar ti negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh, eta caah di mana, gunung judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu, kabeh turunan. Urang mah ka dieu zaman harita mah encan aya. Encan aya Cikupa, encan aya. Encan aya Pasir Gadung, encan aya. Lah anyar nama kos gitu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga, tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu pohara Indonesia teh pohara Islam nu pang loba-lobaan. Cuman kuari mun ngukur kualitas Masya Allah. Ngan tetep bae urang mah mun tayang jaaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mah pan teu maot. Namantak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang jarah. Menang saha eta mun lain menang Allah moal bisa. Wah beh zararah, penting mah zarah bae salat henteu. Timbal pagede-gede oh masalah. Ya Allah ya Rabbi, leilah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah. Ketika itu teu beres indit ke geus tiis datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Kitulah konsep dakwah teh. Bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus. Ieu menang, ieu henteu bejakeun. Ieu wajib, ieu sunah bejakeun. Ieu makruh, ieu mubah bejakeun. Ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat.